aing hayang ngarokoknya kumacarana nya tapi duit teu boga ya. Kudu kumaha ieu lalakonna ya supaya boga duit. Soalnya geus tega bergeroko sabatang-batang acan. Naik kana hulu, pusing. Nya teh gablok duit tumpang lagi. Kada kudu bae dah. Hayang jajan meuli es mambo ge meuli ka beli acan, pang hiji ge. Kan yang kejudannya. Set, itu si Uto. Woi, kenal sia to? Set, sing ngeureuh saya aing sing ngo. Aing teu parusin teh kieu ah. Ngecek kunang eta. Pusing na aing teh gagal salah aja nah ngarokok teh ngarokok aja ya pusing lah. Ya, lamun pusing mah usaha, ulah dibang diuk wae atuh. Nya usaha can aya kiduitna eueuh usaha-usaha naon aya perusahaan eueuh bingung aing. Jelema mah ikhtiar ke neangan babaturan. Tadi ngo ulah nang tuanya diuk lah. Aing teh Naon? kitu ngo aing teh gagal duit pusing ngo. Bobo sia tuh ge aing ge sarua pusing. Pusing. Digablek duit, aing ge ka dieu mencari iman neangan sia nek yang solusi lah gitu. Nah, kieu ngo aing buah ge izin hareup. Ih, serius wae saya ngarti teh ngo. Tuh aing ge eta gedek tah kumisia. Naon? Aing gedek ge atuh. Oh, sugan aing teh sia saya ngarti. Tuh, Tadi aslinya bener. boleh eta tok ide sia. Ya eta udah pake eta jalan terbaik deui supaya orang ngasilkan duit. Oh. Tah enak kieu ngo. Sia mangkat kitu ya. Aing ka kaler. Jadi Ayo. masing-masing ngatur posisi ya. Oh. Ya kan kayak aing hasil sia hasil. Jadi hasil kayak bareng-bareng kayak orang eta duit urang adukeun ke. Bener teu? Nah, aing ngaler ya. Siap. Jangan kidul. Ayo gaskeun. Gaskeun. Assalamualaikum. Salam. Siang kok. Mana dia? Ih, nek ngadi wae yo dah. Asep pula. Enak kok. Tumben sih ulah kemah aing. Enak dia. Ah, aing mah geus lila we, yo ka dieu ge ah yang silaturahmi. Sama kita malu lu. Masa saya butuhna ya. Ah, ieu ka aing. Enak sebenarnya ngomong benar enak. Yo mah curigaan teuing ka aing ge atuh. Enak sebenarnya. Ieu yo. Naon? Ieu nanda si Uto. Kunaon si Uto? Hah? Kunaon si Uto emang? Ieu burut. Burut. Heeh. Teblok tiba-tiba burut can cager. Encan. Kita dioperasi emang. Lah burut teh gede banget. Saya marah. Lah burut teh sinukatnya gede yang segede ieu tampayan. Saya gede banget tuh. Lah heuh di calanan ge hese. Masa kumaha? Maksudnya tadi naon ieu da pemain. Ayeuna dioperasi. Terus kumacarana. oh, jadi sia tadi tujuannya arek minta sumbangan meureun. Heeh. Masa yang curiga da sia asal emang aja. Naon tuh geus jarang-jarang. Geus lila kana. Terus mana? Ayeuna mah kieu we amun aya duit mah langsung dibawa gitu. Bawa ke mana emang manehna? Hah? Dibawa ke mana? Yang di ieu di bedah we. Oh, ada operasi. Operasi. Geus terus Sugan cager gitu, meotan. Eta kan aya mah kan main bedah kan kudu aya duit na meureun. terus Lamun aya duitna moal di ieu ku dokter kan. terus kumaha? Pan aing eueuh duit. Terus kumaha deh? Kumaha ya? Nah, aing ada sumbangan we eta bantuan gitu. Sumbangan. Iya, Ngomong atuh. Naon wae? Bara duit. Mun aya duit mah bala duit teh gocap ke aja. Kayaknya gocap malah gitu deh. Cuma gitu mau sih mah, setelahnya butuhna doang. Sumbangan lah itulah. Ya, tanya sakit tanya. Oh, yang ngelilanya. Yuk. Assalamualaikum. Ayo cinta cadus kutuk itu. Burut wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal tak? Iya Ben ya. Dep. Iya Ben. Kenal dia. Urang teh kan rek minta sumbangan. Sumbangan kenal dia. Yang berobat si Bango. Si Bango. Kenal memang. Si Bango ujus butun geus nemen banget. Eta penyakitna geus ukuran stadium 8. Set. Geus tinggi lah pokoknya gitu, Ben. Terus Nyata orang minta sumbangan ke didinya lah kumaha carana supaya ieu jangan balas Bango karunya gitu nah. Jero teh soal penyakitna. Para duit ya? Nya terserah didinya. Saridona
Oh, benar. Ayah sudah. Penting aja jangan barang si Bango tuh. Iya. Oh. Saya nuhun benenya. Sini do ya, soal orang barang si Bango bener-bener. Si cager kita semua. Doa ke sini cager nya. Soalnya mana panjang separa bener. Mudah-mudahan emang ya keajaibannya. Itu ibannya. Kurang di mana telanya? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menang barut kok. Gocap. Wah, ini mau nang gocap mah tuh. Ayo nama orang neangan deh yuk. Ambil menang loba. Ya, ayo naik neangan deh mah. Tapi neangannya ke daerah mana? Ulah di dia wae. Ya, yang di mah era. Kalau saya jangan ganti. Bukannya kan keluarga. Oh, orang kedua cepat ganti. Hah? Cepat ganti neangan nya. Ayo. Ayo nya. Mana? Ih, orang arek kayak masih Bango. Tadi si Uta datang kayak mah. Masih Bango. Oh, Lah, tadi si Bango terus dimain. oh, pas di imah. Ajak si Uta cenah si Bango keur Kunaon coba emang? gering cenah. Ring. Terus buntu. Ai tadi si Bango ke aing ngomong si Uto. Murut cenah. Paperna itu namanya. Oh. Mamang minta sumbangan sakala ka aing. Aing dibere aing karunya. Terus si Uto kumaha ka mana? Iya, tak itu main sumbangan cenah si Bango teh geus stadium 8 cara operasi cenah. Ya lu beres sih Ben ya. Budak kosan nipu ya. Terus siga nama. Makasih Bango ngomong ke orang si Uto murut gering. Karena si Uto kan Uto taruh gitu si Bango gering deh. Wah, terima ya. Beres si Jemal ya. Posna si Bango ya sudah tapi kurang jika na ya. Siga nama. Nah, kumaha ya? Orang datang nama yuk. Saya datang lah. Ayo. Mantap budak ah. Beres, Omongan dia soal. Jika orang patut teh. Ya. Udah ya. Mana? Dari kerunding itu. Hanya mah ya. Kita budak rek nipu urang main lah. Nak main. Pokok wae. Rumahnya. Kan itu, kan itu. Udah konyol ya udah kieu. Dulu teh soalnya kelakuannya goreng. Ayo. Kan itu. Ya. Yuk orang mati ya nih ya. Enak udah menang serang gocap ya. Nah, ini orang neangan bukan cepatannya. Ayo. Ayo udah nih, masih padut dulu. Kemana? Palar ngetan itu. Tadi itu. Aja naik kawetan ceparan tuh. Hei Bango, nipu sia kaing. Buset. Mulai kayu. Oh, jangan sia euy. Dari kemana sih? Ayo. 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 Nipu dia, budak ya.